Cek kaum ibu lain astagfirullahaladzim cenah ajengan tobat teh lain istighfar kitu meureun cek sepuh da meureun tobat mah istighfar bejana cek ajengan eta oge sami tobat keneh ngeun eta mah wedakna eta mah make upna dan upang pentingna nama ngumah beungeut mising wedak dua jengkal ge ari teu si beungeut mah kapanan meureun wedak teh campur jeung cileuh nupang pentingna nama balik tina salah kana bener kakara dipulas ku pangakuan anu ikhlas astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih nun Gusti da Gusti jembar panghampura mugi Gusti ngahampura kana kakaliruan jisim abdi nu dihaja nu teu dihaja nu diaku dosa jeung nu abdi teu nyaho yen eta dosa jadi istighfar mah wedakna nupang pentingna mah si beungeut lain hartina wedak teu penting ngeun pantes teh wedak ditapelkeun dina rarai lamun raraina bersih da abdi matara nyieun dosa cenah ajengan ti bareto ge teu boga dosa ngeun pedah tara istighfar kumaha eta jalma getol si beungeut ngeun teu diwedak atuh kulit aslina teh katempo pahili jeung huis anu ragrag abdi mah getol istighfar ngeun pedah cicing wae dina salah eta jalma getol diwedak ngeun teu si beungeut nupang hadena mah rarai diberesihan wedak ditapelkeun serasi eta mah nupang indahna mah balik tina salah kana bener harita keneh diaku ku ucapan Kangjeng Nabi dicontohan astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro menang kitu ge astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih kenging gitu oge abdi mah da teu bisa panjang-panjang teuing astaghfirullahaladzim heug bisa kitu ge nu mawi abdi mah teu bisa nyebut istighfirullah teh cenah ajengan nah atuh ngaku Islam ti budak tepi ka kiwari can bisa maca istighfar acan sabaraha kali cenah eta terserah rek sakali heug dua kali moal disiksa tilu kali istimewa boro-boro urang Kangjeng Nabi Rasulullah nu eueuh dosa sakeprul sapoe sapeting numutkeun katerangan tara kurang ti 100 kali istighfar Rasulullah mah nah atuh ari urang dosa leuwih ti gunung Tangkuban Parahu istighfar tilu guruntul pantas salat magrib heuaina mah pan 2 jengkal komo Nabi Adam mah pandina Quran meureun kaos ku ibu nu sok tadarus mah aya tepi ka ngaku jahat ka payunan Allah Rabbul Alamin Rabbana dolamna anfusana Nabi Adam tah jahat Gusti abdi teh Nabi eta teh naha ari urang wangsul deui kana pokok jadi tobat teh balik tina salah kana bener balik tina kedul kana daekan balik tina batal kana hak balik tina musyrik kana tauhid buru-buru diganjel ku ucapan astaghfirullahaladzim tah kitu tobat teh